ka dulur anu jauh di perkotaan. Ayeuna teh di barengan jeung Akang Raden. Kapeng mah lucu lamun ningali jalma lucu nuku kasibukanna. Ngaka ku pola jalma beda-beda geuning kan. Anu seneng digawe, nu seneng ulin. Loba macam-macam katempon teh loba pisan jalma nu keur dudunya heueuh hirup teh kan. Lamun teu dudunya mah heueuh urang sadaya teh moal barang hakan. Anjing deuleh. Aing ge heueuh sia-sia jeung ngabutuh keneh nyatu. Nyatu teh heueuh kan. Nyatu teh heueuh da komoh zaman ayeuna loba pengangguran. Loba jelema teh heueuh nu hayang dilewekan bae. Contona heueuh loba. Tu tukangan aing ge aya, tu kateng si Kanjut kitu. Alah. Aya si Kanjut. Si Kanjut oge da heueuh hirup teh kitu. Hayang teh bubujangan bae. Lain usaha, rajin usaha teu baleg. Karek saminggu geus mantog deui. Komo lamun dicarekan ku dudunganna pundu. Tong kitu kaden jutnya. Da si Kanjut teh kitu-kitu ge jelema. Katempo ayeuna teh hayang ngerokok jigana si Kanjut. Culak-cileuk mah teh nempo palingeun. Awas ya lamun maling rokok bah manuk ku aing teangan si Kanjut sia Kanjut. Macam-macam ka aing goblok. Apal aing sia Kanjut. Rajeun maneh ku guru ke Gunung Hejo, ku guru ke Gunung Tilu. Aing ya si Astra Jingga. Geus tukang bobok, tukang tarok selalu mukakeun unlock. Lamun geus dibuka unlockna langsung dirojok. Lamun geus dirojok teu langkung abdi. Nyaho maneh Kanjut beuki awewe tapi si Astra Jingga mah guys beuki awewe ge pulah pilih embung anu rametek. Embung nu rabik. Hayang nu geulis ka wanti-wanti endahna ka bina-bina dijadikeun istri sangkan aturan agama. Ai si Kanjut mah mun ka pasar lolobana si jalan tongki aku tak mau tanu kitu. Rajin aya aweran geulis geus rame jeung ini eta mah nu kitu mah. Kande Kanjut aing ge nyaho da ieu si Kinta soang da ieu si Kanjut